aja ya. Iya. Dulu sadaya para kaca di mana wai ayana burung masa dicinta seni budaya khusus nama seni jeung budaya Sunda ya kadieu heula ulah sungkan sekomoh barikeun era urang buah naon rupa anu aya moga-moga urang meunang mangpaatna ngawangkong teu beres-beres hitung-hitung ubar stres pajarkeun mah jiga podcast ngawangkong teu beres-beres hitung-hitung ubar stres pajarkeun mah jiga podcast ngawangkong teu beres-beres. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi di mana wae ayana anu jeung manco. Nah, di payeunaan laptopna, payeunaan HP salah. Di channel naon kan? Masih patepang dangu deui sareng SIM kuring Purlingga Hermawan oge disarengan ku DDS. Dadang da Silva. Geus ganti deui wae sieun harap. DDS. Dina channel Pagilang channel dina programna Kongres. Ngawangkong beres-beres. Bukan nama. Jadi hari konsep ngawangkong mah pan urang teh bebas. Arek ngobrol heula juga bisa. Teu kudu diedit bae. Antep we ayana. Bisa eta mah kitu. Sing ciri ini. Berarti dina poe ayeuna mah dina penting anu. Kenapa pikiran tetap terfokus. Tadi bulan. Tetap terfokus kita tanggal kolot teu malum kan. Nya sih eta mah karasa karereanya Tanggal kolot. Gatah kitu. Teu bisa ngabibisani urang teh. Bener-bener tapi kan jigana ieu teh kan rada kurang konsentrasi ya asal bawa bulan udah di copy heula. Oh iya bener di copy heula. Urun poho teh di bawah cik teh. Cik kebelah dia kan dia tenan naon kan asup kamera ka dia dulu. Bawa aja. Kade resep. Dek. Ada aja gitu ketemu. Coba yang lebih tampil si Andi. Janto ieu mah janto. Ya lumayan. Tapi bengsina eueuh bari aya kamera konsentrasi. Kieu itu. Kumaha. Kan ti heulanya bahasa urang ditambeyannya gitu. Fungsi ngabahas pengalaman kuring lah di dunia acting gitu nya. Teater teh ya. Di nu teateran gitu. Terus kumaha maksudna teh? Maksudnya kieu ngarumasakeun dari ieu mah lain hasil tinu sakola geuning bisa acting. Hasil tinu naon? Hasil tinu latihan. Sudah teh hasil tinu nganjuk. Eta mah saeutik. Tah, jadi si ngoreng ka nonoman gitu nya ka adi penggiat teater anu henteu kuliah teu kudu leuwih teh anu teu sakola lah namanya anu teu henteu maksudnya anu meunang ilmu actingna lain di otodidak gitu lain di sekolah gitu otodidak teu kudu leuwih teh ari satungtung eta mangrupakeun hiji kasenangan urang karesep hobi teh ya gitu ari memang bisa dileukeunna mah leukeun gitu. Da geuning ari geus di dunia usaha mah, dina dunia komersilna contoh misalna aya syuting film nyaon gitu nya. Buraho misalnya.
dibutuhkan talent-talent anu bisa kieu eta aya spesifikasina anu dibutuhkan talent-talent teh aktor-aktor teh. Dan teu ditanyakeun maneh lulusan mana. Benar. Henteu gitu. Nu di banyak ada pengalamannya. Gitu. Benar. Tah kaasup kuring oge nyaho nyaho we da ku ngalaman nyaho kana ngaranna dunia sandiwara. Benar. Sandiwara Sunda, wah itu udah disangka-sangka lagi. Padahal satadi nama kan hayang nyaho teh teater, yang disebut teater teh naon gitu. Nah, tapi ku mengalirna kejadian-kejadian gitu, lain cegencang ada. Ku ngalirna kejadian-kejadian kealaman dituturkeun di alaman. Terus we kana dunia sandiwara Sunda. Gitu. Nah memang Jerona ge teu jauh di dunia acting kene gitu. Da naon pintonan dina luhur panggung malah sakapeung aya dipintonkeun dina layar kaca gitu. Benar. Tah naon jawab tah. Iya khusus dina bab sandiwara Sunda. Salari eta nomor jualan bae penonton salari. Keun bae ku si Adit pacana naon geus seurian. Kumaha nanya Kang nanya. Oh menang seuri? Menang seuri. Tah khusus dina bab sandiwara Sunda. Tah da bongan tadi oge nya khususna seni jeung budaya Sunda dina jinggal teh nya. Tah jadi mending kene dina bab acting ge urang perdalam deui jeroan deui. Urang jeroan deui eta dina bab sandiwara Sunda teh. Anu sim kuringnya nya waji ya. Tokoh sandiwara Sunda anu dangdut atuh. Anak mabok beda doi atuh. Sing horeng cenah kongres sandiwara. Tah, tokoh sandiwara Sunda anu nanjeur nepi ka ditonton ku ribuan nu lalajo. Dina sataun teh eta. Anu kukuring kasaksian sorangan nya Iwa ti Wakabul. Ringkang Gumiwa. Di Padepokan Seni Ringkang Gumiwa. Nah, jadi anjeunna memang inovatif gitu. Dina mintonkeun gelaran sandiwara Sunda Wanda Kiwari ka ayeuna tah Kang. Da ari ngondang Wakabul mah geus teu mungkin. Da tos benten alam terus almarhum anu doakeun. Tah cik lianti Wakabul aku kira-kira saha minimal muridna we anu bisa di piwarang calik di dieu kanggo jadi narasumber. Ari muridna mah kuring sakuring-kuring mah. Asli mah. Apa tadi dibedakeun? Iya ngalaman ancur sandiwara. Saya tekan Akang mah MC atuh. Oh nyantau nya. Selain Akang ieu mah kan loba mun nelurkeun Ngenogkeun. Geus ngalahirkeun murid-muridna anu boga kaparigelan dina widang sandiwara Sunda. Murid kadua nya. Nya minimal murid ulah da aing murid kahiji. Tapi ente kita sameme kuring ge pasti cahati. Aya kene mah aya di antarana Kang Dipa Galuh Purba. Ngolok. Dipa Galuh Purba anu kantos jadi penyiar radio. Yo pan konjeknya. Nah, benar. Projek Kang Jaka. Eta ge kungsi pan aktif malah teulaan manehana jeung kuring mah. Nah, ayeuna mah berarti lain murid kahiji atuh kitu akan we. Awalan murid kahiji Wanda modern. Oh, berarti itu mah kuno. Kumaha carana ya. Jadi lah urang kendaraan we lah salah sahiji lulusan atau jebolan. Oh, Padepokan Seni Ringkang Gumiwa. Beres. Da sakanyaho kuring ieu jelema teh si jelema teh nya keur nyanyaceun ada serangan lawan anjir namun kuring ngan tak bening tuh kalau ada alus we ngalawangan wae nu ada Pak hayang apal geuti sorangan apal geuti namun aja sama aku ya teh aing teh bener ayo beras jadi buru ulah ditabung ayo beras wae tapi di sandiwara Sunda mah alhamdulillah kuring fungsinya gitulah layak lah layak teh menang penghargaan oh iya nya nu batak nibeung
Ayeuna mun geus eueuh deui pagelaran-pagelaran samodel padepokan seni, padepokan cinta sanar-sanaran. Sok eta gaji geroan eta. Oh, Dia kira datang nanti. nah ayeuna mah urang gentraan nya urang geroan cenah dieu. Cik ka mangkone ka Nanti apa datang ini. aspal singkil. Gini kan. Nanti sisi lagi jentreng. Kali. Kopi lagi dibekal sorangan. Hari biasa bintang tamu cari duduk kengke kopi mah disuguhan. Sorangan. Iya, surti lah dia mah. Padahal kayaknya disuguhan sih Yanto. Ampun. Apa anu dina batur podcast batu masih Yanti. Oh, bener. Yanti. Yanto punten. Urang unggul. Asa jauh. Unggul. Oh, apa pemajikan teh? Nah, iya jadinya kan ya Konde Kinayungan. Konde Kinayungan. Salah sawios murid si almarhum Wakabul. di Padepokan Seni Bingkang Bumiwa. Ai Kang Gugun di mana Kang Gugun? Padepokan naon? Sok kalima. Selalu. Sok mana karot. Sok kaditu sok kadia. Sok gitu-gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang syukurnya ya hibar pangestonya. Naik naon tadi itu kan. Wah, jadi itu numpak itu awan kinton. Ngomong awan kinton aya nu ngapaleun teh nya. Apal. Aya beureuh angkatan urang mah apal deh. Apa kan Kang Gugun apa? Ayat Eta mah MPP. MPP Munggul pawenang. Masa persiapan pensiun. Kita sampai senetelah kalunya teh di wae. Senetelah. Nah, gitu. Ciri khas. Ciri khas kan ngopi heula gitu. Nah. Acan terkait Nah, kayak gitu gini, atur nuhun. Yang mah seperti itu. Iya, mangkone. Itu sebenarnya sekali ngelap. Kumaha. Udah bageula masa gondrong gitu. Bun. Ya naon aja ada dia Jadi ayam. jadi ayah. Mapan yang rek janten ayah. Jangan ayah di mana? Bade janten ama. Aduh, Apaan ameh kental. Sandiwara Sundana. Lamun dinu carita aya carita hiji kerajaan pan gitu sok lamun nyebut ka bapana teh ama gitu. Ama. Gitu. Kayak itu kan naon? Indung nama. Apa ama jeung Umi? Ibuna. Oh, ibuna. Umi mah jeung Abi. Oh, abi nak sahara. Lamun ama mah jeung ibuna, ramana dan canak amana gitu. Dia mangkone tos nyabit sandiwara. Tapi kalau kan dipotong deh. Punten jangan sepet asbab kieu deui jauh ngaguan-ngaguan wae. Oh nya kadieu karunya. Oh itu ngaroyong dia duh. Mana? Iya yang ada. si Aldo ya. Tadi Bang Gugun nih, Gugun. Nah, lagi iya mangkone teh. Nah, berhenti paling ge kantos tepang ayeuna Kangkos. Nya ayeuna tepang deui dintos di kaayaan kieu. Malih lupa, malih warni. Dan dia salin busana dengan kieu. Loh, maneka warna. Nah, makanya di program sandiwara Sunda ieu langsung we. Deuh, jong, mohon. Manawi ieu mah. Ti tahun sabaraha mangkonde teh aktif dina sandiwara Sunda sareng Wakabul nya. Mohon. Langsung sareng almarhum. Berarti ngabdi pertama kali gabung jeung RGT Iraha gitu. Upami Cikibung di Nusandiwara mah. Di tahun 2000
Tungtung 2010 lah, Tungtung 2010. Tungtung 2010. Tapi dino bab sandiwara. Ari dino teater mati SD kene. Di kelas 3 SD. Tahun 15 SD. Di SD kapungkur mah di teater bolon. Tuh, Teater bolon di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Anu di luluguanana ku Kang Amang. Kang Amang. Mohon Masih gitu. Jumeneng Kang Amang. Masih Jumeneng, alhamdulillah masih aktif berkegiatan berkesenian. Hebat. Dengan sasaran teh ka madrasah. Aturan Kang Amang. Aduh. Berarti sandiwara Sunda Sari jika itu Gitu. sama dosa Teater Sari. teater Sari. Kalau tidinya kata ji dino masalah dunia peraktingan dunia seni peran meureun gitu. CSD kene nanging anu digelutan mah nya digelutan. Ayo digelutan. Saya tahu. Ada galak ya mulai kita mantan jawara ya. Salah itu undang. Maksudnya teh ari dino di Cikebung nama di teater nama anu rada langgeng nama dino pantomim. Gitu. TSD teh ya pantomim. Nah, eta pantomim nu beta sada. Gitu. Pantomim logikeun manjing ka 2010 tungtung akhir tungtung akhir tahun 2010 sim kuring teh keur damel di hiji warnet nya udah di anu di mana di dinya teh abi tepung jeung hiji makhluk. Hiji makhluk anu jelema anu manjing ka manusia. Lah gitu. Geuning ari sing horeng teh manyang jadi kilanceuk gitu. Bikin ka ayeuna anu mana anya ieu tong sok pura-pura sok kula. Budak ieu. Jenengan teh dijajar mah. Poe anjing nyumput lagi kuat golak ya. Meni make asal ada kilang KDG gitu. Sakawit mah satu acara manjing ka sandiwara anu langgeng nya ngawitan mah mitemayan pisan mah di Sri Murni di Sri Murni lah sanes Baedeng jenengan anak Baedeng anu harita mah di luluguana ku Aboneti dugikeun ka dina geuningan anu mana jadi sosok anu paling berpengaruh di kahirupan mah geuning nincakna aya di Padepokan Seniling Kang Gumiwang anu tadi pana parantos tadi di muko di maha ku Kang Lingga gitu teh oge pun ku ka abi tadi bingung ada nyebut Kang Gilang lantaran di channel lah biasanya nyebut Mang Gilang atau apa jadi Pak Gilang gitu apa handsome boleh jadi inti nama awal 2010-an akhir 2010 Kang Gumiwang ditepungkeun lah dicalak ku pun kilanceuk teh ku si Akang ieu Akang ieu jadi waka jadi MC nya iya jadi kilanceuk lah gitu dicalak lah ku kilanceuk kana ka Padepokan manjang ini aduh dia nu manjang gitu itu udah saya mengasupkan ya jawab terus cager gitu lajeng Tadi disebutkan yang satu acan di sandiwara teh kungsi non dasar nama tina pantomim kemudian teater bolon. Jadi begitu asup kadunya sandiwara teh merenang geus teu aneh lain barang anyar cuman gening ada harita mah lebih ke timur tengahan jeung rada ka barat-baratan gening aya nu leuwih kultur teh geuning leuwih kental anu mana getih urang pisan eta nya eta getih urang sok pada dibelek demi Allah sok demi Allah sok bener tau nya eta getih Sunda kalem awur cek urang sen salah ampun berarti begitu manjing di Ringkang Gumiwang di bawah arahan Wakabulnya langsungnya ku anjeunna sutradarana asakna mah bibit Wakabul mangkon teh harita
langsung kenging peran atau jadi kru heula atau kumaha? Harita mah kan ge acan menang peran. Kan asa nuturkeun we heula gitu kali. Jadi keru nuturkeun tungtung nama set sok cenah cobaan heula jadi Algojo harita ini. Peran Algojo. Nah, lantaran harita teh keur pagelaranana sandiwara dinu Wanda Babat. Sanes. Wanda itu Desik. Wanda Desik. Jadi lantaran seperti kieu di sandiwara mah geuningan aya sababaraha Wanda. Tah kebenaran sih Wanda sih aya sababaraha Wanda anu mana geuningan mun ibaratkeun mah cirina gitunya. Naon anu jadi ciri teh lantaran dinu sandiwarana wae pan sandi jeung wara pan. Dinu ciri jeung anu bakal jadi ngawarah gitu pan. Iya. Tah, aya sabaraha Wanda dinu Wanda nama aya opat. Hiji waya. Dua Desik. Tilu Baba. Nu kaopatna Roman. Nah, lamun anu dikudu dibabarkeun hiji-hiji. Siap. Ayeuna mah urang bahas anu si itu bogana merong we. Jadi basa Mang Onde mimiti asup ka Ringkang Gumiwang teh nuju aya garapan sandiwara Sunda dina Wanda Desik. Nah, Desik teh kumaha tah eta? Nah, lamun Desik teh nya eta caritana 1101 malam atau Nabi anu berbau ka Timur Tengahan. Model Aladin hari itu gitu. Kan bentuk sandiwara Sunda. Ya, kaleresan harita oge nyana cariyosna teh anu jadi caritana teh Masito. Judulna teh Masito. Punya Siti Masito. Tah eta teh abi teh jadi Algojo tukang eksekusi tukang yo kurbon rong kene pan japrik tapi ieu murah gitu. Jadi pas pisan pas pisan jeung duga bondrong aplikasieun nana. Nah, dina pemilihan peran eta langsung ditunjuk ku sutradara atau nanti aya bagian sanes anu dikontrol. Hari eta mah langsung harita teh cenah. So, mana jadi Algojo gitu makabul teh almarhum gitu. Harita ku guru kami teh. Aya kami mah nyebatna mun dina kontak oge Master Sipu. Master Sipu gitu. Lantaran di titelan kitu teh lantaran nya loba pisan ilmu kahirupan anu matak cabi Master Sipu ongkoh. Ieu juga kitu. Tah, lamun dihitung-hitung ketika terakhir aktif di Ringkang Gumiwang. Ayeuna lagi masih kena aktif. Masih kena aktif. 2004 berarti nya 2010. Berapa tahun Kang itu? Ya segitu lah. Itu 14 tahun. Gimana? Abi asa cike nih nya. Cike nih nya. Berarti nah ya teh. Jadi lamun dino honorer mah geus menjadi diangkat. 14 tahun. Diangkat kawan. Nah, sajeroning 14 tahun teh eta Ringkang Gumiwang nya anu Kang Konde main di dinyana terus di mana wae teh tampilan teh. Upami perkawis tampil mah di mana-mana. Bahkan di TV-TV swasta di kantor, terus di kota-kota nu sejen oge atos gitu. Samodel di sapertos Cianjur, Bogor, Taman Mini, seperti itu dari luar nama. Di Misici, Jakarta. Tah, kieu ieu Kang kan ari di kalangan generasi ayeuna mah Gen Z-nya, Gen Z. Naon Gen Z? Atau kan aya milenialnya. Naon teh angkatan milenial aya kan angkatan naon? Baby boomers. Anjir baby boomer. Baby boomers tahun 80-an. Baby boomer.
Duh kan teh tahun 2000-an milenial. Oh, 2000 gitu. Nah, akhirnya Gen Z. Mun 80-an. Baby boomer. Oh, baby boomer. Nah, di ayeuna kan di Gen Z mah istilah atau nyebutkeun ngaran sandiwara teh asa jarang kasebut-sebut ya. Komo ketika diangkat di media, di TV, di YouTube atau naon ge asana teu booming ya gitu nya. Tapi anu jadi penasaran teh eta kumaha carana padepokan sendiri Kang Gumiwang dina jangka waktu mau 14 tahun kangkone we khususna kangkone aya di dinya 14 tahun teh lain waktu nu sakedeng lagi bener nya 14 tahun atuh 7 tambah 7 kan 14 teh nya tuh 8 tambah genep bisa tuh nah jadi kan 8 tambah tah dina waktu anu sakitu lilana ieu Kang Gumiwang bisa bertahan kan kieu ari kesenian khususnya komo seni tradisi bakal nanjer atau bakal aya hirup satungtung aya anu migawena jeung aya anu ngaapresiasina gitu da saeutik kesenian tradisi anu sejen ge geus loba anu teu loba ditabeuh teu loba nabeuh kurang eksis lah kurang eksis contoh degung karena degung gimana orang sapopoe kieu ngadenge we kitu nya geus jarang. Paling budak leutik we silih degungkeun. Silih degungkeun mah aya gitu. Nah, ieu dina bab sandiwara Sunda komo kitu nya sandiwara Sunda ieu kumaha cara padepokan sendiri Kang Gumiwang bisa tetap eksis ya. Salila 14 tahun cik. Ari panginten treatment treatment nama gitu nya. Anu kaos di Kataji Kaaji di kawit di 2010 anu di mana di anu dikongkolakeun ku almarhum nya Wakabul teh pun guru kami teh jadi salah sahiji kamonesanana salah sahiji kaparigeulana teh nya eta ngadap kumaha ngemas sandiwara Sunda ieu supados tiasa Kataji ku barudak ngora ku cara nyaeta mun inget keneh teh cariusan almarhum teh kieu dewek mah teh sieun sandiwara Padeum cenah kitu lamun salila keneh ku dewek bisa dicetak penontonna kitu berarti nyiptakeun walajona matak nu nyasana teh ka sekolahan gitu lantaran minimal bahasa uanya gitu. Mah teu muluk-muluk nu penting nyimpen ieu teh paninengan we dinu alam pikirna yen dinu sakali dinu saumur hirup urang pernah kongsi lalajo nu ngaranna sandiwara Sunda gitu kaulana cik ari dinu sandiwara Sunda teh naon we kan bisa ambil asa apa sok aya longser gitu nya atawa aya naon eta teh masuk sandiwara Sunda atau beda dari versi benten jenis kayak orang warna lah nya mun itu mah benten jenis mun longser misah tunil gitu kan mun sandiwara Sunda mah malihan mah kamari oge salawur almarhum oge kalebetna seni transisi dina perpindahan gitu anu tadina seni tradisi jadi seni transisi lantaran gandrungna gitu lantaran masih kena parigel masih kena magulakeun masih kena aktif dugi kawit detik ayeuna oge gitu teh sok sanajan almarhum teh saya tapi ya berusaha manyangkeun eksistensi spiritna masih kene supados tetep gitu ngagedur bekasi kan sapertos gitu. Tah kan ari mata beda di ngaranana oge jeung tunio jeung longser. Berarti aya perbedaanana. Aya ciri anu mandiri meureun di sandiwara mah. Tah di antarana naon wae teh ciri nu ngabedakeun antara sandiwara anu signifikan lah gitu ya ngabedakeun signifikan. Nah, lamun lebah di mah kudu ngentek heula. Bener. Entersenop cek. Entersenop. Jaya gawi. Elah, sabar da jauh gitu ya. Bulan kolot. Gitu. Entersenop heula.
mana nyaeta lah kudu aya dinu jenis nyaeta wandana teh tara dibabarkeun heula anu mana anu kahiji teh wandana wayang anu mana anu tiasa jadi ciri mandirina teh nyaeta dinu caritana caritana anu ngamandarkeun carita-caritaan pawayangan gitu warna wayang sama lima dinu unsurna wae ge aya tari ge tarina aya kupatiluna komplit pokokna mah anu mana tarina memang terjadi aya nama khusus jadi jalur sejen gitu nya nyaeta aya anu alobet kanu tari klasik atau naon gitu nya wandana mah gitu nu jadi ciri-ciri mandirina terus dinu ciri ngalontangna ngalontang teh naon nyaeta ngadialogkeunana dialog nyaeta kudu nyurup jeung surupan misalkeun namun make teh mah jeung alat karawitan kudu nyurup kudu kadinya oh jadi make alat karawitan pikeun mirip pagelaranana anu eta anu mana masih orisinilna kalaresan carita pawayangan teh acan kungsi ka pagelarkeun teh lantaran meureun ku hiji proses anu mana teh tiasa kapagelarkeun gitu. Iwal hiji warna eta hungkul anu teh acan teh gitu. Mata asa saboga hutang gitu teh. Tapi nyakeun we ira jadi guaran sampeureun bisa. Jaga mangsa nerima. Itu rek ditutup. Saya kata-kata. Oh, yang ganggu sampah. Orang penelitian dalam siapa kayak itu nanti. Masih. Oh, masih kan? Kamu alamun jang Aldo Chan gitu. Masih kena jauh. Kang Konde salami 14 tahun ieu naon ya suka duka aktif di Padepokan Seuneuring Kang Gumiwang. Suka duka nama meureun dinu proses jeung menghadapi perkembangan zaman ku ngigeulan zaman gitu ku owahna zaman gitu atak rada aya anu mana harita mah dinu segi berprosesna oge sakitu meumeutna imeut maksudna teh gitunya dariana gitu teh meureun dinu proses ayeuna mah kulantaran manjing anu mana terus maju ka dewasa meureunnya manjing sebutna manjing gitu jadi aya sababaraha anu mah terkuring mah gitunya jadi suka duka eta teh anu mana kungsi teh pingsan gara-gara ngangkut setting dapan abian tim artistik oge gitu tim artistik sorangan tim artistik oge gitu tah nah hari teh mulang pagelaran jo cek kami mah hayang di mobil setting cek kami teh gitu ape teh hujan jo ape teh sadar teh jo aya di nanti di Padepokan gitu. Sadar setting sadar. Tapi katanya setting di anggota. Memang antara pingsan atau kemblung kita. Tapi bukan salah triongkok eta. Campur. Sukana meureun boh dinu sagala pengalaman, boh sagala rupa keilmuan khususna gitunya di beuki namahan. Boh dinu setiap ku adiluhungna almarhum gitu nyawa kabul dinu tiap carita anak teh naskah anu dicanakeun dinu pagelaran teh asa beuki namahan deui ilmuna teh gitu geuningan geuningan beuki namahan lain ka beuki ngurangan bawa dinu bahasana bawa dinu retorika bawa segala rupa anu kada dituna lah kailmuanana naskahna teh bareda gini hiji naskahna teh eta ku adiluhunganna teh masyaallah ya jadi iya pisannya pengalaman Kang Konde di Sandiwara Sunda tapi tetap kurang masih kena perlu ngagali pengalaman anu wae oge anu can kaguar ya di Mang Konde salaku penggiat Sandiwara Sunda. Ari di Bandung khususnya di Bandung heulanya kan ari grup-grup teater mah geuningan loba yo. Ya. Komo di sekolah-sekolah ya nama geus sekolah namanya. Sekolah baru kan grup teater. Tah ari Sandiwara Sunda mah
Cangka kuping di sekolah aya sandiwara grup sandiwara Sunda. Ya. Atuh ieu mah sugan pangkone nu Icikibung dina dunya sandiwara Sunda di Bandung we ieu mah. Grup sandiwara Sunda anu masih keneh eksis saja baneti RG. Lianti eta mah ada asa mungsa RG nah. Lain ngomong, lain. Iya mah numutkeun data ti itu ti gedong nah ti gedong Lumentang gitu. Dan aktif kan sandiwara kan hijina RG. Saringgang gumiwang gumiwangna gitu. Tapi tadi disebutkan aya Satya Candrika Gumiwang teh kan pernah di Sri Murni heula nya. Eta grup sandiwara oge kan? Grup sandiwara oge nanging eta mah aktif nate dugi ka 2000 sapun sarita. Oh jadi tos kirang ieu. Dinya mah rada kirang. Kirang aktif penginten ku Yuswana Bae deng di ngakolakeun anak. Mohon malahan ayeuna ge kamari ge tos dirawat, kamari aya dirawat. Mudah-mudahan sing enggal damang. Sehat saja biar. Amin. Nah, berarti di eta teh di Bandung grup sandiwara teh anu aktif mau ngringkang Gumiwang. Di Jawa Barat? Di Jawa Barat mah asalna mah numutkeun data kamari ya. Masih keneh. Data terbaru. main data palit dari kamari mah dah dugi ka sandiwara oge sa Jawa Barat kamari teh dugi tembus 500.000 langkung teh 2017-an. Meureun aya mah langkung teh 500.000 gitu ka penonton. Jeung meureun ieu nu sok di kuitukeun ku abah teh atau lebih uwa teh kitunya uwa kabul teh. Nya eta bari jeung malayar gitu. Balajo mayar gitu tah. Eta anu sok di cuman gitu. Tah gini ku mana aranjeuna ataupun namanya murang kali gitunya. Jadi aya feedbackna oge saling berkaitan gitu. Jadi saling memberi lah gitu. Take and give gitu nya gitu. Bawa di nomor pengalaman bahasa garup kan tadi teh amerenan cita-cita almarhum teh nya waktu anjeunna nyebatkeun hayang neundeun hiji paninengan dina alam pikirna yen sakali dina saumur hidupna manehna kungsi lalajo sandiwara Sunda. Benar. Jadi sebuah kenangan yang terlupakan. Beres. Eta ge beres. Dugikeun kami ge lamun ka barudak dan kami ge ngidikeun di eskul oge gitu nya ngelatih di SMK 2 Baleendah. Ari sakawit nama 5 kan sapra Covid janten ngirangan jadi hiji. Tapi hiji ge mau misalnya. Mau dimati cewek mau. Dan ieu mah numutkeun data deui kamari. Data kamari juara 3 nasional. Data mainna ieu. SMK 2 Baleendah. SMK negeri berarti. SMK negeri 2 Baleendah. Aturan atuh ka murid-murid di Bapak Kepala Sekolah. Bapak Guru. Juara pembinaan juara tilu nasional. Kampanye nu ngalatih. Nasional gitu abdi. Lain somo. Ari takabur ya. Kita Dia sareng nanti di perkawis pengkaryaan menurutnya pengkaryaan mah salian ti juara tilu oge terus naskah-naskah migi kamari. Kantor wakilan Jawa Barat. Ya ngawakilan Jawa Barat tapi khususnya imah umum nyaeta ti Pamonaspati teh nyaeta festival monolog se-Indonesia. Monolog atau dialog sorangan teh. Perwakilan ti nya alhamdulillah rojongan nama ti dulur-dulur sanes ti anu laluhur. Si Kang Asep boleh juara monolog. Eta teh. Juara ngomong sorangan manehna mah. Aslina. Tapi kan manehna masih sok ya alun akan ngajak. Lalari kieu kieu neng dan gini. Ngomong sorangan. Wah. Latihan naon?
Yang jadi dalang. Tah, berenangkeun eta mah menjadi dalang nya. Kayak kasampeun namanya. Tah, berarti Kang Konde teh sajabana ti aktif di Padepokan Seni Kang Gumiwang, oke aktif ngalatih di sekolah SMK Negeri SMK Negeri 2 Balenda. Terus oke aktif nyerat naskah drama, naskah monolog. Sarupane anu berbau seni peran lah insyaallah. Logikeun nya di kampus kan di UPI. Geuningan. UPI Universitas Padahal IKIP. IKIP IKIP. Bener. Oh, di ledeng ya. Ledeng. Nah, berarti Kang Konde mah jadi memang tetebih tina dunia seni, dunia seni acting. Tapi pernah ke Kang Konde aktif di salianti dunia seni acting? Ari perkawis eta mah meureun dinu panggung ka panggung meureunnya meureun eta mah da disebut grup. Da lain grup, da duluran gitu da kumaha mun grup mah Airbrush. Lain berikut lamun grup pasti lebih profesional gitu nya. Aya manajer naon gitu nya, marketing naon lah. Ieu mah kumpulan we sebutna gitu nya. Anu mana aktif di musik etnik gitu. Etnik memang gitu musik etnik, tapi etnik akustik ada abi mah. Saya paling campurkeun tapi pokoknya mah musik kontemporer. Nama kontemporer. Anu mana kadang dihijikeun pokoknya mah jeung alat-alat musik Nusantara gitu. Sagala aya. Di antarana saperto saluang, sampelong gitu. Apa? Saluang. Bansi itu. Bansi itu sape Kalimantan. Bansi. Amun sape mah iya apa? Oke, anu ti Kalimantan teh anu petik gitar minggunya. Eta lama kecapina meureunnya. Anu dipetik. Eta malah kita mah ceureun dipetik. Beranget. Lah kata itu. Eta mah manggungna ka antar komunitas. Antar komunitas ka sarupaning kadang ka universitas-universitas gitu. Kampus-kampus manggung mah gitu. Berarti Kang Konde mah wajib salianti seniman sandiwara. Wah. Etnik. Tapi bagian naon? Bagian vokal atau instrumen dong? Tapi sound system. Bagian belakang kesang dia. Untuk bagian pangkesang lah. Untuk ada pomi perkawis bagian mah. Seperti di podcast nu atos gitunya. Iki kados dibahas ditaroskeun apa gini pengenal abis sok bingung aja barkeunana. Lantaran alat musikna oge naon nu kabedolna sakira nu yang ditabuhna gitu. Saking kontemporerna gitu tah. Lantaran da abi mah jurusanna jurusan mahiwalisme. Basicna peralatan. Logistik. Naon eta kacaba. Iya. Aya bujur artis. Kan aya bujur artis mah tangan dipaenkeun di hareup. Kapengker. Oh, dipengker disiksa tuh tampili siap. Gitu. Ada nami grup nama sebutlah grup gitunya. Mejiga lain pada lain grup. Boh di Kikawiti Sadarasa mana Wika Tampi, Manggala Awi, Aksarasa, Asasora, terus Metasora, jeung nu terakhir mah Metarasa. Ari Kang Asep mah minta duit. Minta duit. Meta peureun. Daripada eta kolaborasi sareng Asep Percussion mah. Asep Percussion. Ya, malihan mah abi teh gaduh cita-cita di khususnya musik kontemporer teh. Harita mah aku mah carana hoyong konser teh ngangge headset gitu. Oh ya, eta kumaha. Jarang telinga dan simpeng. Lantaran instrumental anu dikaluarkeunana lantaran khususnya kanggo relaksasi. Gitu.
frekuensina wae ge di antara opat 32 hajet gitu teh. Kadang aya nu di 3 hajet malah alat teh gitu. Saya ada teu ngarti Gitu. frekuensi lain. Aya. Lain jalur. Tapi kuring mah yakin baru matak nyebutkeun jeung ukuranna sakitu. Heus kayaknya HZ teh heus gitu kan. Eta pasti aya naon teh aya niat anu aya maksud anu tangtu. Maksud aya tangtu niat anu nyata. Nah, bet dibahas lebih kapal badinya. Tapi peun. Di Karena gelombang elektromagnetik namanya. Ieu mah berarti Kang Konde mah bisa disebut seniman komplit tuh. Alah, multi talented. Ieu mah kacapi. Tina seni actingna, ge geus pernah aktif di seni pantomim, di sandiwara Sunda, di monolog, ngalatih ongko, oke dina musik, kontemporer. Tarina oge. Dina tari. Oge. Tarian naon anu pernah dipintonkeun atau napi pernah dipelajari? Anu dipelajari mah panginten khususnya nu di Jepang, butoh. Butoh. Jadi ini sedikit one more information. Yang butuh teh nyaeta mana tarianana teh lebih melampangkan sebuah perasaan. Terus ngarespon sebuah bubunyian teh dina suara angin. Dina saya tatangkalan. Direspon kana awak urang. Geunah teh pokona mah gitu. Eta mah sakit. Biasa Pak Haji bere iya bere surupan. Ngerah kasurupan. Alah, kemarin respon mun gitu. Jing. Penembang. Itu aya Saya bana ti monolog teh penembang lantaran kieu mah anu mantak janten rujukanana sagala dicabak teh mah ieu mah sagala dicabak da kitu nya bahasana oge lantaran berbicara di nu teater. Balik deui ka dinya. Si kumaha saya. Lantaran menarik ya. Kumaha. Lantaran kieu. Oh baik. Aing direkam kita. Lantaran kieu. Aya di nu teater teh apaan? Anu mana eta teh teatron. Menurut istilah kabarat-baratanana. Menurut keilmuanana gitu banyak. Nya eta teatron itu adalah sebuah seni pertunjukan. Gitu. Yen naon wae anu kungsi dipagelarkeun, dipintonkeun eta teater. Tapi teu tiasa eta disebut teater. Wah, amun dijabarkeun eta tiasa 2 jam 3 jam nunggukeun ka enyi-enyi. Urang panoh. Berarti lumayan Waji ngundang hiji ge bisa 5 episode. Ada ongkos sama sakali nya. Tenang, da lantaran pokona mah jadi inget omongan almarhum. Pokona mah lantaran abi datang gitu lantaran abi mah pasti disampakeun gitu, datang sampakeun balik bahana. Eta bahasana almarhum teh nu yang dibahas gitu. Mati ka dieu. Datang sampakeun itu mah eta terakhirna bahanan. Inget datang sampakeun balik bahana. Anu mana geuning prinsip-prinsipna teh luyu jeung kadang kinu silat. Ongko gitu. Terus tilunya. Nah, mata sagala dicabak teh tidinya anu mana geuningan saatosna diaji diaos di buleutkeun dinu hate diregepkeun nalung ti diri dinu suning olah rasa bari tapa wah gitu mah wah panjang deui we loba bahasan set eta mah yen jadi teater itu nyaeta kahirupan teater itu hirup itu teater anu mana hidup itu adalah berkesenian adalah berkehidupan. Seperti itu, Pak. Jero. Anjek winge tadi sama. Aya filsafat. Falasifahna. Falasifah lamun karesan istri abi
Promosi kemana? Pemajikan di lain promosi etan. Kenalan. Yang nabi teh geus payu. Mata tuh. Oh, di payung mah gondrongnya. Gondrong. Malah masih nyaopan babaturan di bawah. Ini pokoknya. Misalnya, kan jadi dia dengan lamaran oge. Lamaran di nikahan oge. Ya udah tukang nyerenkeun bayaran. Tukang nyerenkeun bayaran bayar mah hayu. Istilah teh. Matak eta nu jadi rujukan-rujukanana anu mana jadi spirit keur hirup terkhususna karena si Kone Kenayungan. Gitu. Jero jadi loba pisan pengalamannya kan ya. Di teater teh teh sandiwara Sunda, di musik etnik, pantomim, pencak silat, tari. Jadi cenah ngeles renangnya, leres. Asli. Itu apa? Lah iya informasi di mana ya? Jadi informasi di saya. Aya informasi dia. Kan nanti sebut teh detektif teh naon? Intelijen. Oh, wah. Fungsi kantor Mahadita. Jadi tukang les renang. Tukang les renang. Fungsi duki les renang anu berkebutuhan khusus. Oh, tuh ABK. Tapi tidak berlisensi ya gitu. Masih kira ilegal gitu. Tapi kok kita mah wajib bener. Ya, segala dicabak. Cek mana kan ya benernya segala disabak sih ya. Jadi aya bujur nganggur ya cabak. Justru eta nu tibalik. Abi mah ampun paralun ka istri mah ih paling naon. Paling geus. Maksud teh paling nya rada dijaga adabna gitu. Lantaran di dieu aya nilai yang mana mudahnya perbedaan Pak di antara wanita jeung perempuan gitu. Mata jadi rada dijaga pun biasanya nu rada sok igel-igelan gitu eta wanita. Tapi lamun dican pinungeun eta perempuan. Beda berarti. Eta teh lamun dibahas mah panjang deh. Panjang campur ini. Tahu cukup benar itu lesson. Ya Allah. Padahal saksa sebut-sebutnya Ngelatih SSB pernah sekolah sepak bola. Ya informasi di mana ya? Mun SSB mah ieu mun carita na teh. Bikin kayeuna ieu mah. Bikin kayeuna. Dendamna teh. Oh, aya dendaman nih. Harita tos kantos lebet ka Persib Junior umur 13. Tuh. Itu umur harita sacana ti Persib ka Persib Junior teh abdi di SSB Diana. Diana. SSB Diana jeung Popelat. Sumpahna bener aya bener. Popelat aya bener. Lantaran anu mah jadi rubar kaos. Nah. Nyaan itu bener sih, bener. Umur sebut-sebut. Umur 13 anu nanging aya sababaraha persyaratan tiasa ditedunan dugikeun ke abi teh tiasa manjing ka Persib. Kemudian lamun manjing ka Persib kemudian moal mano jeung ieu dulu salah. Wah, nyabak karinding. Nyabak karinding. Tungtung nama kadieu saatosna di nyepan. Oh, geuning ieu jalan aku ringke. Gitu. Itu main bal mah gitu nya. Diren dugikeun kana nonton Persib. Nanging mun kaparankeun we mun peda ke di warteg gitu. Nonton Persib nya teh naon. Tapi kalau pijit refleksi masih. Wah, kira informasi di mana deui ieu. Maka ngaran channel na ge rupa-rupa aya Pagilan channel, Papa Handsome, aya Burahol FM. Ada ayeuna kongres. Ngawang kong beres-beres. Wah, curiga ieu. Dan lain amang ieu mah curiga indra ke-6 lagi. Wah, di nu socal ge ya. Ini bener balen naros ari abi hoyong cek kodam. Ada kodam bancet. Meureun ari perkawis pijat refleksi mah kawitna. Ieu mah meureun aku pameh yang priyogi informasi nawas. Tinu silat. Silat. Jadi susunan saraf. Saacan mana yang bisa nyalakaan batur Kudu bisa. Celakakeun heula di Dek itu.
Tapi set minimal lawan maneh anu geus beak mah pari baca. Curhat. Gitu. Bisa geueugeun deui sih. Jadi lima ti akinya pun aki teh masih kene kapungkur mah di Andir Kidul tahun 85-an sama kan Andir Kidul tukang mencetan saya tukang mencetan pun aki almarhum anjeunna teh gaduh padepokan silat gitu di Andir Kidul kapungkur kan abi keur antara harita mah keur umur 4 tahun 5 tahunan gitu anjeunna teh kali-kali ngobrol mah pas nuju SMP. Anjeunna teh di Sera. Oh, main Sera. Iya, itu di dia. Itu tuh murid atuh teh. Yang kita go, tadi mah punya saya ieu. Ngan secerang sanad teh kali dina kumaha gitu. Lantaran abi ari nyukruk jeung ari melerus gitu. Lantaran lebih milih kana olahraga eta mah. Berarti ketimbang kesenianana gitu. Nah, upami kesenian meureun aya di Pun Aki kapungkur mah ieu mah kapungkur ceuk ieu mah ceuk nya nang lagi ceuk di Pun Aki pun ini nu di Ujung Berung pun uyut teh pun uyut berarti nya abi mah pun uyut teh lamun sakalina niupna rompet kada hari teh mah can eta gitu eta mah saha Ujung Berung teh kadangu dogikeun aya mau nyebatkeun asmana mah gitu nya peun gitu teh peun gitu alim disebatkeun alim disebatkeun ari teh mah kidinya mata kawin sok resep titiupan gitu naon titiupan we naon bujur hayam mulia tapi kieu wajibnya ugal anu kuwaji ditebakeun ieu bener wae nya jadi wae apa terus seberali lah gawe jeung saya apa astagfirullah cek kodak mata kabeh ada liwa sih ingin informasi itu kan bisa benar ya jadi jaringan intelijen iya lain intelijen lain intelijen jelema nu ampun nah gitu geuningan waji nya tadi ngaguar perkara sandiwara Sunda nya terus kumaha carana padepokan sendiri nganggo miwang khususna bisa mempertahankan eksistensi sandiwara Sunda di kalangan nonoman nya kita belajar SMP sareng SMA nya SD na kan SD mah nya ku kituna mah meureun waji urang oge meureun jadi aya hiji kewajiban moral pikeun sami-sami ngalestarikeun ngaronjatkeun ngamekarkeun ajen seni sandiwara Sunda benar da geuningan sakitu loba manfaatna anu karaos ku Kang Kondian Duk anu kapaling karaos bisa nih mah Kang minimal hirup apal ketertiban ketertibanana benar jeung lancipna mana lantaran cirina sandiwara teh pan eta jadi apal kumaha pan gambaranna kahirupan digambarkeun ku sandiwara Sunda gitu sandiwara Sunda tapi urusan eta mah Kang sandiwara memang simkuring aktif di dunia musik tradisi tapi kan sandiwara mah saya ge sapopoe sok diterapkeun sok sandiwara wae baturan teu ngawe mang nuju naon ieu tiasa ngiring rapat itu duh punten pisan abi nuju teu damang sandiwara enggak bohong biasa ngariung di balai RW aduh punten aya tugas di sekolah keur musuh sandiwara tapi sandiwara itu nyandiwara aya sandiwara aya nyandiwara mah enggak bohong we tak itu merenya itu siapa lagi ari di gua mah geuningan sandiwara Sunda teh sakitu eyeupna. Wah, pokona mah cek kuring tadi aya nilai-nilai falasifahna anu perlu diguar ku urang anu teu dipika nyaho ku batur gitu. Jadi memang eta hal-hal anu positifnya anu meureun salila ieu ku urang kapopohokeun. Sugan ku ayana obrolan dia di acara kongres mah jadi arapa jadinya gitu betul gede manfaatnya acara kongres betul jalan kumaha rupana sandiwara teh ditonton di like
share, subscribe. Bukan Nami channel naon? Pagilang. Pagilang share. Pagilang yang mana? Pagilang yang mana? Kasih ya mengarah lagi lain Pagilang. Tadi mah itu DDS. Ya duet masih Ciro. Dadang Basil. Kita pamitan para wargi dina obrolan daget ayeuna. Tadi parantos bahas tuntas ngeunaan sandiwara Sunda. Tuntas pang nama naon anu kaalaman ku Kang Konde Kina ieu. Cik ayeuna ieu kan kesan pesana ke acara kongres. Enggak. Iya. Meureun ari kesan dan kesana mah meureun jadi hiji kareueusan. Kareueusan anu mana geuningan salaku urang anu jadi manusia masih keneh boga daya jeung upaya. Bener. Dinu migawe kahirupanana sapopoe. Dinu ngeusian sapopoena jiga kumaha kunyeun konten jiga kieu wae ge kitu nya kongres ngawangkong teh beres-beres kitu teh. Eta ge salesa hiji kamonesan jeung ka parigeran. Mah kamotekaran pokona mah. Kitu anu mana keur ngeusian kahirupanna lantaran jelema-jelema anu dipinuhan ku kasenian hidupna teh endah. Bener bisa. Bener. Jeung di upami sakedah namanya. Sanes nama ngomongkeun sandiwara mah moal aya tungtung. Bener. Lantaran sandiwara mah cek almarhum oge ieu mah. Boh nu kaalaman di kodok ngajeroan, di kobet. Di kobet deet. Di kodok ngajeroan. Gitu. Jadi segala murwakanti. Mun di kodok jero. Tah eta teh deet. Tapi di kobet teh baik ieu. Eta mah lain ngopi. Iya aku baci. Eta mah Noel. Sakedik hiji deui. Salah sahijina manfaat jeung kaguaran dina kahirupan dina sandiwara nya eta loba babasan bahasa anu mana jiga paribasa jiga anu mana eta teh digelarkeun gitu dina pintonan teh gitu tah anu mana eta jadi nilai estetik meureuna anjay jeung anu mana nilai kailmuanana teh jadi namahan dengan saukur lianti nonton hungkul tapi mulang teh aya bahan pikiran. Aya bekel, berikut yang nanyakeun bahasa naon eta. Tapi da misina deui, nu penting ngawanohkeun. Ngawanoh we heula. Eta kenal mah kata sayangnya. Tah kitu mah para warginya. Dina obrolan kongres daget ieu ngeunaan sandiwara Sunda parantos dikupas tuntas tadi Kang Konde. Sakitu paingkeun anu kapihatur bobor sapanan sangat sapakan tedang usir cukup lumur kendala jemaah kapunten anu kateda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus aku aja. Aku aing. Arek mungkin kawan alasan mungkin Aten oyaku aing Asebohong alasan kebohong Asep olehku aing Aina segala dekat badi kujang nyawokan Kapanah kukir nasihat Kapanah kukir nasihat Kujang nyawokan Samar pola tak bisa dipalerkeun, tak bisa dibebenyokeun. Nu aya di dalam dapat diukur rasa bisa asep oyak-oyakan ku aing masa tak bisa mogi sependek-pendegan ku aing bisa ukir jeung bohong nu aya dina hate asep ngan ukun aing. Ke abi ada bingung tadi pas di rap. Ayeuna asep tiga nu kabeh dieu ku jang jawok kan. Eta mah bener.